Hula anak bapak lu anu ganteng anu kesek anu kok sing kumaha gigi. Gawe dagang wae matak maju-maju dagang wae budak segala deh lagi jajan semuanya biaya juga sekolah keun semuanya biaya keun sekolah budak mah baju gawe dia kan baju urang ngarep nyangan gawe dagang wae iya ke maju-maju urang dagang wae mah yang pegawaian sih kan iya udah guys marejana biayakeun gede kan biayakeun udah kena geus majina sakarola kan yang pegawaian ka mana ya ini di batur itu mengajarkan di proyek ke kurang budak ada budak mulai nya enggak gawe budak kali mana budak kena nah itu kerulin pipir umam kan wijuna manakat iya sekolah aku geus talabis arulin we dia bejana sekolah budak atuh geus ada kayak baraturna we dieu can gedeng cenah rek ulin heula sakedeung gedeng ge urang kena digoroan urang maten ngeureun sekolah mah kadorangan we arulin moal ge kagalawan budak nanya teh ulun teh tah kalau ka eta rada eta budak rada dangtan apa hiji rada badag gitu budak rada melang urang yang hiji mah rada badag gitu budak lah mangkatnya kali jalanna badeg kunaon emang itu tadi itu ke urang ke ulin kemana ya nak kemana meureun rek sakola urang manten teang heula nya jung Arul oi balik ke sekolah kumaha urang kan tula ayo Aris mau sekolah di mana maneh ulin tadi naon maneh itu babaturan maneh di heureyan belajar badeg sekolah yuk ya bajuna embung sekolah yuk digabung ku mama di sekolah mah yuk sekolah salin bajuna mau sekolah guru geus aya dokter geus aya urang ulin maneh kita sekolah burung teuing teh budak Jang, ajen maneh we makan sekolahnya. Ajen adi maneh mah makan mana meureun. Aja sekolahnya pakai bajuna nya. Dih, bapak urang beak eta dome atuh urang ku bapak urang. Oh nya saru teh bader banget aya urang bejakeun we ka mamahna. Ayo yuk. Aduh. Mene. Bader banget. Mana badan nak kacang
kali urang si Arul. Lagi si itu nyokot jam bapak urang. Lain urang tuh si Arul. Urang di dua urang ke sekolah. Aya dua neng kembar adina meureun nu badeg. Banget lah urang bagus saya kenal dulu, bae urang lain nyokotna. Hampura we nya nengnya anak ibi si Arul memang rada badung budak eta mah. Entak loksun ibi ngurus kena oge. Tuh neng sok rek deui mah. Arul maneh teh nyen pusingkeun wae di imah dipetakeun embung wae dipapagahan ngalawan wae entak stres entak loksun kieu-kieu teuing mah ku tingkah laku si Arul.